Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pengajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha barudak daramang. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hideup baris diajar secara virtual ngalangkungan video sareng modul ngeunaan pangajaran Basa Sunda kelas 8. Mangga urang buka sesarengan ayeuna pangajaran ayeuna ku macakeun basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa anu dipikanya ku ibu dina kagiatan kahiji ayeuna hideup teh miboga tujuan eta anu kahiji maham eusi bahasan budaya Sunda. Anu kadua mikaweruh ngeunaan karangan bahasan. Para siswa dina panglawungan ayeuna hideup baris diajar ngeunaan karangan bahasan. Tah satu acan hideup diajar ngeunaan karangan bahasan, kumaha nyusunna, kumaha ngadamelna dumasarkan alengka-alengka. Ieu mangga ku hideup bandungan atawa baca aya contoh wacana anu judulna Seni Surak Ibra. Sabada hideup maca atawa ningal bacaan anu eusina Surak Ibra, hideup cobi tulis kecap naon wae anu teu kahartos dina eta wacana. Satos kitu ku hideup pilari hartosna dina kamus. Nah, upami hideup tos terang hartosna, nah hideup bakal tiasa maham sareng nyangkeun eusi eta wacana. Para siswa sadayana saparantos hideup maca wacana anu judulna Seni Surak Ibra, hideup bakal tiasa ngabedakeun naon karangan anu kaasup kana puisi, naon karangan kaasup kana prosa. Tah wacana anu tadi dibaca ku hideup teh eta lebetna kana wacana wangun bahasan nu kalebet kana prosa teh. Nah, naon wae atuh rupa-rupa karangan bahasan teh? Nah, nu kahiji nyaeta wacana narasi atawa caturan. Nyaeta wacana anu eusina nyaritakeun lumangsungna kajadian atawa peristiwa kalawan ngaruntuy. Boh nu sifatna nyata atawa faktual, boh nu sifatna rekaan atawa imajinatif. Contohna wae dongeng, carpon, novel, jeung sajadana. Wacana anu kadua nyaeta wacana eksposisi atawa pedaran. Nyaeta wacana anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana jeung gunana. Wacana eksposisi ditujukeun pikeun ngajembaran pangaweruh hiji jalma. Sakapeung sok disebut wacana prosedural lantaran ngagambarkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean seperti resep kue, resep kadaharan, jeung formula obat. Wacana nu katilu nyaeta deskripsi, dadaran atawa candraan. Nyaeta wacana anu eusina ngadadarkeun atawa ngebrehkeun kagiatan indra, panempo, panguping, pangrasa, panyabak jeung pangambe.
minangka hasil pangalamanana. Tah nu kaopat nyaeta wacana argumentasi, nyaeta wacana anu eusina ngajentekeun jeung nerangkeun bener henteu nah hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat. Nepi ka jalma lian percaya atawa kahudang pikeun milampah hiji pagawean. Tah sabada hideuk maca ngeunaan wacana anu tadi teh dibaca ku hideuk. Tah supaya hideuk leuwih paham, tah pek pidamel pancen nu aya patalina jeung bacaan nu judulna Surah Ibra. Ya, atawa tiasa ku hideuk dipilari dina modul penilaian atau pancen dina modul 8.4.1. Salian ti pancen nu patalina jeung eusi wacana hideuk oge aya pancen nu patalina jeung bahasan anu tadi dipedar teh. Eta ngeunaan karangan bahasan jeung rupa-rupa karangan bahasan. Anu langkung kumplit nama, langkung lengkap nama biasa ku hideuk ditinggal dina modul ya, modul pengajaran kelas 8. Dina pengajaran ieu hideuk tos tiasa nyangking ilmu anu patalina jeung karangan bahasan. Tah engke di bumi kanggo panglawungan salajengna cobi hideuk pilari kumaha lengkah-lengkahna atawa rupa-rupa paragraf pilari doh dina internet atawa dina buku nu sunda. Kanggo panglawungan ayeuna dicekapkeun wae dugi ka ayeuna urang patepang deui insyaallah dina panglawungan anu kadua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salam.